kehidupan yang sangat sunyi ini. Di sepi malam tanpa sinar bulan, sesepi diri. Alangkah indahnya kalau pakai Bener, gitar. Pinjam lagi gitar sekedar. Pinjam lah. Minjem gitar. Pinjam lah sekedar. Pinjam lah. balik ke deui. Ulah ini orang gimana? Ulah aku manginjem sakadang, beda-beda teuing atuh sia teh. Budak-budak sih teh. Anu lanceuk aing mah mah. Peduli lanceuk maneh. maneh lah. Ek mana lanceuk sia ku aing tagenan. Nginjem lah sakedeung. Naon lanceuk maneh naon? Aing mah teu sieun lanceuk maneh. Kadang-kadang Nginjep sakedeung sih teh maneh sok teuing. Walila ya kabeda-beda teuing. Cuman tuh itu ke dipikeun deui ku aing. Deulekeun cek ku aing ka lanceuk aing baeng bejakeun. Gelara di Sok bejakeun teu sieun. Pina teuing sia ku aing dideulekeun tah. Mana datangkeun lanceuk sia. Kadar ge nginjem sakedeung. Tas sia teh. Otas sia Lanjut teh, lanjut. Gelora di jiwa ingin segera bertemu. Naon maneh leweh, Bur? Gitar dicokot warna hideung. Cokot usaha. Teuing ku tiluanna tadi teh bapak-bapak. Anu jenggotan terus anu gendut tadi teh jadi ting saha eta teh. Mana jelemana? Cucu. Oh, kokod sia mah kebiasaan. Maaf atuh. Ayo sang tanggal itu. Ayo. Tahan ras. Aran ganti laguna tong eta wae lah. Lagu naon tuh? Lagu naonnya? Lah. Iya iya. Iya. Tak jadi gitar. Cing heula ya ke mana? Abi mah jadi Abi. Nuhun. Kunaon? Ya ya, Bur ya. Gitarna. tadi teh jadi begitu Pak. Tadi Mang Nur teh Tadi teh aya anu ngomong saha lanceukna. Teu sieun ngomongna. Iya kan jadi beuteung Pak Abi tadi mah. Nyeri beuteung. Kabeh nyeri beuteung. Abi burut Pak ya. Abi burut ke kamu Pak. abi nyeri pengpelangan itu Iya, Pak. yo, no iya. Kokod. Coba siksa. Tadi tak ieu Pak, ieu Anu pengeluaran nama Pak. anu ieu ya eta anu nyerongos nama anu ieu ah. Nu iya. Nu ieu tah sama anu ieu tah. Enak kait. Papa ampun Pak. Si Jambrong eta kenal goblok si Carwadi. Walah. Mbe aing dilejus sih mah goblok. Balik ieu mah. Kudu dilaporkeun si Carwadi ku aing mah. Bangson. Genting ieu mah. Naon? Genting. Tuh. Tuh Bang. Tingali. Ieu geus asupna naon ieu? Hah? Mbe abek dilejus, Pak. Kumaha ieu? Kumaha Pak? Abi teu narima kieu cara nama, Pak. Nu bener ieu. Apa Pak? Iya bener naon? Kalakuan maneh geus kolot ka kikituanan. Pak, mbe abi tuh. Mbe abi geus ditongengkeun di dinya, Pak. Stop. Nanti lanan. Jadi gini Pak, aborsinya teh. Saya teh kan mau mau papang. Jadi nyumput ke sini bukannya mau ngalejus. Wah, atau bohong Pak, tadi kieu calanana geus diporosotkeun sabeula, Pak. Diporosotkeun? Geus diporosotkeun. Ngaku sia maneh, hah? Ngaku sia, hah? Aing mah cuma ngiluki Sabaraha kali maneh pengen mbe abi leuneuh wae, Pak. Ku sia berarti pelakuna, Pak. bilang aya tuh sia teh mbe maneh anu beungeut teh mirip aing. Aya, sarua beungeut kos maneh janggotan, jabrosan, bukna riwig. Sarua kos maneh kitu tah. Anjing. Pila aku aya? Bener, Pak. Aslina tuh anakna nu itu, Pak, beungeutna jambrong kos kieu. Kela. Nu bener ieu nu mana ieu nu bener? Bawa ngaku. Saya mah tidak rumaos Pak. Saya mah cuma ngiring papang ke sini teh bukannya mau ngelejus. Ah, bohong. Mah ngiring papang di dieu. Pak, coba bayangkan Bapak kalau ada di saya terus Bapak gak kuat hayang papang hayang Ki, terus Ki nyumput kadinya harus dituduh Pak, dituduh nyeri hati Pak. Teu tapi Pak, tadi soalnya ki ina embena keur mali ka manehanana, Pak. Nunggengan ka manehanana. Berak wae na ki. Bari nunggengan bena. Ada eta Pak,
Mbena nu mundur sia teh salah aing. Oh, berarti diasupkeun nya. Teu Bohong. Bohong. Atuh. Pasti diasupkeun nya. Goblok teh. Tewak we Pak gue abi mah Pak. Teu abi teu narima Pak, mbe abi dia tadi kumanehanana Pak. Ayo nama cuang amankeun heula ke. Mamang tanyaan heula mbena nya. Apa mbe abi dinodai ku si abi teu narima Pak. Ya ampun Pak. Mending langsung tembak we Pak. Tewak we Pak langsung Pak. Abi teu narima Pak. Well, window. Isi. Eser. Agak. Mang. Bicara di dia, Mang. Duh, sana tuh ya, Mang. Mang, aja naon wae ieu teh. Ayam mie goreng, mie rebus, ayam basreng, kopi, minuman dingin, periogi naon. Oh. Ayo, kipas apa, Mang? Baleun. Oh iya tadi cali, Mang. Ada sama kredit tunda di dinya redang. Oh. Pas geuningan. Terus we abi meser mie, Mang. Periji, Hiji we, Mang. Ngati lagi nyari guys, Mang. jangan bisi wae 2 atau 3 we opat. Kage saha, Mang. Bapak nanya. Nah, kan abi lagi nyaliranya hiji we. Dibungkus apa di dia? Di dia we aya mie naon we tadi teh? Ayam mie goreng, mie rebus, mie rendang, mie Aceh. Pakai endog tuh. Kela ai mie ayam aya teh. Ya, mah mie rebus mie biasa ieu mah. Ya atuh isi mah. Salin ngayakeun, Mang. Cobi. Ka dieu teh jami teh sami, Mang. Aya nu hoyong mie ayam. Enggak aya nu hoyong sate. Sanes ngayakeun, Mang, supados warung Mang teh ajeng. Kan teu aya di dieu mah teu aya, aya mie biasa. Mie rebus, mie goreng, karena itu teh mie biasa. Oh, nah lain ayakeun. Cobi, Mang. Lamun diayakeun eta, heuk aya nu hoyong mie ayam. Heuk, naros teh aya mie ayam, teu aya. Balik deui. Tah eta teh Mang teh pasti kahilangan pelanggan. Pan teu aya di dieu mah tengah dalam mie ayam mah mun bade mie ayam kan itu tuh ke pasar. Di dieu mah teh aya mie ayam. Kalah kan ini tak ke pasar tadi itu kan tapi pan abi ekspres lagi di dieu. Ya kan teu aya di dieu mah mie ayam mah teh aya lagi mie biasa. Oh, yang ke satu mie biasa, Mang. Mie rebus. Rebus. Mie rebus we. Jadi apa ya? Nya mie rebus, Mang. Mie rebus. Di dalam dia. Mohon. Lada. Lada. Si emak. Pas tapi lagi cari-carian di ngagen habat. Oh, maksud aing teh di ladaan mah lada teh mina. Oh, ladaan. Tong lada teh segede kayak. Mie naon di tadi? Mie rebus, Mang. Rebus teh naon kan loba ieu merekna. Ayam bawang, kocok Bandung. Ayam merek cucu saya teh. Ulah jangan wawa, nu aya. Jangan nu aya. Ulah jangan wawa. Emosi aing. Tadi pulang kuriling we. Aing. Oh, mie rebus saya, Mang, mie rebus. Ah, geus aing sekarang batas. Ieu kumaha mah. Mamang ketutup mah. Jangan we ka ditu lah. Jangan we ka ditu teh sarwa ditu. Pan abi pada mesen, Mang. Oh ka ditu we neangan meulina ka ditu. Ulah ka dia tutup aing lagenan. Bapak pamikiran, batu rek dibelian, dia kakak ditutupkeun. Ah, omong pusing aing ngaleunna sia mah. Mau jadi, Mang? Mang? Langsung bapak pamikiran, anu dagang. Aing buat cemilan tahu macakal crispy, enak, lezat dan halal. Ini mah produknya orang Ciamis nih mah. Nah supaya kita kudu coba ngemil. Mantap ini menu ladana sih kan. Kita coba guys ya. Nguna. Gimana, Mang, ini sana? Ciamis, tahu macakal. Tadi naon bisa. Bisa, na online bisa, di nanon ge bisa, langsung ka dituna bisa. Kan jadi mah.
jalan yang kuning gitu. Aya segala komplit pokoknya main aja. Teman-teman di bawah. Ai si goblok. Cek aing kunyuk teh cek aing kakek teman. Goblok anjing makanan aing jadi jinan anu di bawah. Jangan lebih omongan untung ini tadi bawah di goblokna teh. Nu ini geungeun aja aja. Si Carwadi kan dia. Jauh dunia. Ya, boleh ya. Bang, yang beneran di mana? Tahu bulat terus bi. Kalau ilmu teladanya. Hei. Waduh, wae goblok anjing. Kira aku bikin kan dia nuturkeun si goblok. Bosan wae. Anjing si Carwadi. Kabina-bina teh di mana? Aya wae goblok. Ieu mah aman mulai. Jangan di mana goblok ya. Ayo. Astagfirullahaladzim aki-aki ieu. Bagi kolot teh kalak beki edan, kalak keur mabok lem. Astagfirullahaladzim. Kalak beki edan ieu aki-aki ieu si Carwadi. Mat. Cari lagi yang baru lah. Astagfirullahaladzim. Beki kolot teh nakam beki hidang. Kalak mabok lem. Kehet. Terus kun aing lem si goblok. Aduh. Tadi nyuman putang si goblok jeung cangcut. Namun nang di mana ieu cangcut jeung putang? Dasar kaki peot. Bawahnya lumayan. Apa yuk? Bentar. Bangun. Bang. Icalan. Ini dia kan nih? Kalau ke sana tuh. Bang, abi pesan Indomie goreng hiji. Tak, sabab muawanan Pak. Mie rebus teh hiji. Tong hilap es teh na hiji. Pegang aja Bang, Bang Lami. Tutup apalagi itu we. Bang, buku belian teh. Mang, naon? Nah, abad ditutupkan. Tutup. Pada abi pada meser. Tutup. Nih anu kan ditutup. Pan tadi ge buka kene, Mang. Aing we warung-warung aing tutup aing mah.